Pot baru kenal langsung nyepot Sami keluarga perek teteh keluarga seng-seong aya oge awewe nyaeta awewe sobleker disosor-sosor teh kureker WHS goreng gawe aya awewe busi resep abus jalan sisi Tepoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baju. Mudah-mudahan ieu panganten teh bahagia ulah kawas akang nu geus-geus. Beda aing teh pan kawin teh geus 17 kali. Ninggang dikatipu jeung katipu aing. Heuh ngaku-ngaku parawan. Ari bek teh ayeuna mah zaman ayeuna loba awewe parabola. Ai awewe parabola teh parawan jebol ti heula. Murukankeun teh. Sawareh ka Mas. Heeh, sedengkeun pan awewe ayeuna mah pan geus rupa-rupa. Aya awewe menurut seperempat motor, aya awewe menurut perbankan. Ari menurut perbankan aya awewe ATM. Aya awewe debit, aya awewe saldo. Aya deui aya awewe ATM, awewe ATM teh hartina teh atas bawah tetep montok. Ya awewe ATM. Ari awewe debit nya gede nya betekok. Pakai jebet deh. Nya gede nya betekok, gede hitut geus goblok gede. Nyetel mah nyetel. Ari awewe saldo saluranana sudah dobol. Dobol kaimanan belegog aing mah. Da sia mah sentip ngeres wae pikiranana sia mah. Saluranana sudah dobol teh saluran iman, saluran pikeun ngumbah nyata budak kana ka surgaan geus eueuh geus dobol. Gitu teh. Masa depan geus suram. Aya awewe menurut seperempat motor. Wan aya awewe sepion, aya awewe knalpot, aya awewe sobleker, aya awewe busi, aya awewe standar. Ari awewe sepion dinu sepi langsung on. Ya. Nyaho sileng dinu sepi langsung on. Bonon goblok teh. Dinu sepi langsung on, nu penting mah kaharti gaet. Maksud Mang Uyu teh kadinya meureun. Resep abdi eta teh. Berjuangna teh kitu we Uyu. Ka resep si Uyu jeung mana? Awet umur. Aya deui pan awewe kenal pot. Baru kenal langsung nyepot. Sami keluarga perek teteh. Sami kene. Keluarga seng-seong. Aya oge awewe nyaeta awewe sobleker. Naon sobleker? Disosor-sosor teh kureker WHS. Goreng gawe. Aya awewe busi. Resep abus jalan sisi. Tapi teu burung reuneuh. Teu burung we anakan. Tah sinen awewe busi. Abusna teh ti sisi we kahayangna teh. Reuneuh wae. Aya deui awewe standar. Goreng gawe standar mah. Lalaki hayang gaya kursinya ngeyeng, mung. Hayang gaya ajul gedang, mung. Hayangna teh standar we bari nyalik siktro. Matak taralila rumah tangga teh 2 minggu cerai. Pasti atuh. Tah ieu panganten mudah-mudahan pangkanten ieu mah tidak termasuk golongan kategori nu tadi. Ya. Dewek aya nu ngabejaan ceuk Bapak Ustad guru dewek spiritual. Cepot lamun hayang teu katipu cenah ku awewe. Bawa ka bogoh teh ka kolam renang. Ulah dibawa lalajo film ka beak-beak duit. Jadi moal cenah duit teh bolok olok. Jadi kumaha Pak Ustad carana? Lamun geus nepi ka kolam renang ka bogoh taranjangan. Sok gejeburkeun ka kolam renang. Kayak ku cepot sidik-sidik. Lamun di tengahna aya nu ngaberak-bak eta lain parawan. Tapi lamun di tengahna aya nu ngaberak-bak alam eueuh nu ngaberak-bak cenah eta parawan. Gitu cek eta teh dicobaan ku dewek teh. Aranjangan kejeburkeun eta barang dikejeburkeun cai kolam renang beak kasedot. Nepi ka aing maehan maneh di kene. Saat eta. Aduh berarti langkung ti parah.
aya di sumur. ampun bisanya lah. Aya deui nu ngabejaan teh si Aki. Cenah lamun hayang ka awewe teu katipu mah cenah pot dengekeun mah kiihna. Kumaha teh Aki kiihna? Lamun kiihna awewe di sadana seprit. Eta cenah alus keneh. Oh kitu ki. Aing eta mah kos nu gelo. Satiap puting cicinge di WC. Ngadengekeun nu kiih. Kadenge ku dewek teh. Seprit. Walah alus teh. Dibuka patok budak leutik kok teh. Heuh budak umur 7 tahun. Heuh ada eta udah leutik keneh sama itu. Oh. Cenah lamun awewe di sadana Coca-Cola entong cenah bisi maneh nyeri hate. Eta ngadengekeun aing aya nini wah kieu nini mah sigana jarang disorang ku salakina nya. Dewek kadengekeun disangkana nyiricit lain kalaka aqua galon Saumur jeung leuwih parah di goblok teh goblok pisan. lamun eta mah sepeda mah geus goblok Aling. ai dewek pangalaman heuh da sagala lupa ge tina pangalaman Sok we bejakeun pangalaman. baheula dek apel dari boga kabogoh ka urang tamakan baheula teh Fungsi teteh. dek apel ai pas di jalan cagak aya polisi prit wah nyir leuwah dia ada saeutikna dewek walaupun ku surat-surat komplit ai dipirimitkeun ku polisi mah leuwas minggir Pak ka sisi dek dia ada kudu taat kana peraturan SIM STNK songkeun kenapa cenah Bapak tidak pakai helm kata siapa Pak saya pakai helm Pak itu jangan di kepala tidak helm gusur ya polisi udah beki heureuy polisi teh gusur ku udah bete kanu tiis kanu buni kanu tiisin kanu sepi da bek teh di gigireun mobil polisi teh lah aneh kolor teh tololkeun nu aing teh ini Pak helm saya eta polisi waduh bagus helmna buleunak euy terus maju selamat aing teh tah gara-gara kanyu teh kitu aing mah hiji deui aya ibu-ibu di tukang Sinen. teuing sinen ting penyanyi dangdut Sinen nabe. teuing nabe mulai sinen prit minggir Bu minggir sinen teh kenapa can ibu tidak pakai helm kata siapa can siapa pakai helm itu di kepala ibu tidak helm meureun urutan dewek digusur polisi kanu sepi eta awewe jong kadangka angsorkeun porosotkeun skalana Pak ini helm saya eta polisi si ibu mah helm belah dipapake. Aduh, anjir. Rupa-rupa sinen lah. Ai dewek caritana euy, heuh baheula pengalaman rumah tangga. Da rumah tangga teh 17 kali aing teh. Ai pertama ke anak Cina. Teu ngarti ngomong teh, teuing hayang naon awewe teh usang iseng ge. Ari aing teh naon usang iseng teh. Asyang. Cuhang, asyang. Meureun ti tanggalaan calana jero teh. Ari aing usang asyang teh bawa minyak jalan tah. Meureun cek mah teh keur naon minyak jalan heureung pengalaman ngaranna ge. Heeh. Rupa-rupa. Ai dewek pertama pengalaman bingung pan. Kumaha ieu rasana bulan madu? Jeung kumaha carana bulan madu dan teu mungkin aing jual muka sorangan mah gengsi aing ge walaupun cewek tapi harga diri ada cowok apakah itu aku teh heeh nanyakeun ka si Abah bah kumaha cara bulan madu teh ai sia bodoh teuing goblok cek aki dewe mun maneh bulan madu maneh ka kamar tuluy kunci panrona dulu we janela terekepkeun ulah aya lawang nu noong saeutik oge sok nyetel kaset cintari ngarah eueuhan maneh teu kadenge cenah aing oge cek si Aki teh siap cenah bah sok cenah bisi maneh kurang mah ku Aki we cenah Aki dek nungguan di lawang panto ke ku Aki dibere kode
udah baheula mah eueuhna nu aya rantang lamun laki na kolantang trong kumaneh dedetkeun trong angkat deui ku sia ulah ngaleuwihan aba-aba siap bah buka dengan bulan madu da awewe teh da mun geus milik urang nya eueuh ka era sawah urang da geus nunu urang sagala nu urang siap ke tos siap trong dedetkeun geuleung trong angkat trong dedetkeun trong angkat lila-lila ngeunah ada aing teh ambek ake torong tongkeun goblok atuh teh torong tong jadi kerep torong ampun pengalaman hidup baik dah obat pengalaman pemajikan ai sugan dewek si aki teu hayang meureun ngadenge dewek kitu teh meuli di hatena mah hayang si aki teh jo si aki leos lumpat ka imah sabeula dapat si hareup imah si dewek ngagoroan si Nini ka dieu maneh Enoh si Enoh na dieu nya aya naon atuh maneh teh Karsim si Karsim Kasim Pak Kasim lain Karsim goblok kan dia sakedeung aya naon nyaki lain cenah aki teh penting tadi nempo si cepot bulan madu meniras aki teh inget ka maneh keur ngora meuni hayang aki teh mun katanagaan jeung maneh teh sosonoan deui bisi aku kaburu pae hor hayang maneh Karsim acikna wayahna we Nini aki bahanan bisi kaburu maot make jeung bahanan cenah bahanan da bisi heuh kaburu paeh meureun nya cenah atuh ari maneh hayang mah teu naon atuh aki mah burung di ladangan ke atuh niragoan cenah Nini dek cecewok heula jika atuh Nini cecewok karena teu bau coet goblok gitu dihina jeung dipoyok teh apa si aki mah oh leo si Nini teh blak kenang karak da baheula mah eueuh spring bed pukul palupuh blak gandeng sok atuh saki wah kudu ngahargaan ka salaki da ieu awewe mangarana ge dulang tinane diajak ge kudu di ladangan lamun hukum nanti dosa lamun aing teu ngaladangan maneh Karsi nuhun atuh maneh esi blak kenang karak pan aing Nini mah tara di calana nya tadi jalanan ini mah ukur sampingnya wungkul tuh wah si aki teh singkapkeun sampingna ku si aki ka luhur barang disingkapkeun ka tempol bobogohan di sini nih eta si aki ngagorowok wow keren ampun sebel teh ningal eta mah kulo tuh terekel si aki kana beuteung sini nih barang didedetkeun ku si aki ngacorowok si aki aduh Nini aduh si Nini ngagorowok di si aki alah Karsim naon goblok nah cenah bobogaan sia teh jadi gede lain gede nilap anjing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap, sabrek.